Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang ta'ud, sarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awas doa pada yang awas. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amala maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jauharatut tauhid. Di awal alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma sholatihi ala nabiyyin ja'a bitauhidi wa qad khalad dinu ani tauhidi. Teras teras bisayfi wahad ihilil haqqi Muhammadil aqib lirus lirabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Aina orang opat bet deui. Langsung ke limaan kelompok hiji kapayun awas di dieu. Payuneun sim kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhatamun yahtaju litabini. Terus sok awas. Tosula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du pingkeunnya regepkeun margi engke limaan teh aya anu kaleresan teu sareng macana berarti anu kalangkung, dan mun sareng mah berarti masing-masing gaduh logat, gaduh catetan. Wa ba'du sareng saparantosna maos bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang mun logatna. Wa ba'du sareng saparantosna wauna wau atof sareng saparantosna maos bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiasa dihartoskeun kieu singkat. Wa ba'du sareng saparantosna mazkur sareng saparantosna nu dicaritakeun tadi, tapi nu sae mah dipanjangkeun. Fal ilmu maka ari ngauningakeun
atanapi tiasa kieu fal ilmu mangka ari ilmu bi asli dini kalawan pokok-pokok agama tiasa kieu fal ilmu maka ari ngauningakeun asalna mah masdar ilman tapi tiasa amalna sapertos fiil bade kieu tiasa fal ilmu maka ari ngauningakeun atanapi kieu fal ilmu ari ilmu bil asli dini kalawan pokok-pokok agama intina maka ari ilmu usuluddin gitu. Usuluddin teh ilmu tauhid teh ilmu akidah ilmu kalam teologi Islam bahasa barat mah fal ilmu maka ari ilmu bil asli dini kalawan ilmu pokok-pokok agama bade kieu ngalogatanana teu naon fal ilmu maka ari ngauningakeun bil asli dini kana pokok-pokok agama kana dasar-dasar agama eta muhattamun diwajibkeun yahtaju kayak aya daftar hadiran ieu istri 30 hiji leres aya 30 hiji di dia engke dia ieu didin seratnya upami teu atos ayeuna mawengi Salasa kapadadakeun deui nya fitrinya ke setiap ngabsen tina ieu atanapi ku didin kapadadakeun lah bios kapadadakeun we nya kasim kurimkeun ke diketik setiap ngaos di absen jatahna istri 30 hiji pamaget sabaraden 30 hiji deui sami atanapi anu palai ngiring bae henteu sote kuotana ku padadang ditentukeun teu aliyah kelas 2 sareng 3 sareng tambahi khusus nu kapungkurnya aya sanawiyah teh aya sanawiyah mah di mutaqaddim A berarti ieu mah aliyah sadaya ditamih B sanawiyah khusus kapungkur kitu siap eta muhattamun diwajibkeun yahtaju anu ngabutuhkeun itu ilmu usuluddin yahtaju anu ngabutuhkeun itu ilmu usuluddin red ngangge rujuk kana asli dini kadinya yahtaju anu ngabutuhkeun itu ilmu usuluddin itu ilmu dasar agama atanapi ilmu pokok-pokok agama litabyini kana pepertelaan lakin bet anu saterasna muka berartinya halaman
17. Lakin tetapina, cek Sunda masuk tatapina. Lakin tatapina itu ilmu usuluddin. Red deui ngadama rujuk asliddin katanya. Bi asliddin. Lakin tetapina itu ilmu usuluddin, ilmu tauhid teh. Minat tatwili tina memperpanjang. Minat tatwili tina memperpanjang. Kalat banget payah. Kalat banget payah, banget hese, capek. Ayat teh tanis tah, ieu teh fiil sami. Mana fa'ilna? Naon alhimamu. Naon alhimamu? Kekuatan mikir. Naon alhimamu? Kekuatan mikir. Fi'il madina ngangge teh tanis. Alhimamu berarti bentuk kewanita-wanitaan. Lafadna teh. Ieu jauhar tauhid. Rada sakinten disiirkeun, disairkeun, dinadomkeun berupa mandumah. Palebah ngaos kifayatul awam sok geurana. Eta teh dugi ka banget payah. Mikir ngangge logika. Kupingkeun ke orang maca hese didetangtungkeun ke padadan. Dok kedah sae macana. Engke teh tah upami bahasa kitu berarti salah. Kuyan deui. Nyaan ieu mah sanes pasaran ieu Mas, pados tiasa ngaos. Mana bagianana? Minat tatwili tina memperpanjang. Kalat banget payah. Naon alhimamu? Kekuatan mikir. Pasoro nu tadina nerangkeun tauhid ini panjang. Berarti jauhar tauhid mah kaetang diringkes gitu. Seperti Tijanu Daruri ringkesan eta. Fasara maka jadi, awas aya lapan soro. Soro teh adatna amalna seperti kana jeung babaturanana. Tarpaul isma watan sibul khobaro, ngaropakeun kana isimna nu jadi fa'ilna jeung nganasobkeun nu jadi khobarna. Oh kira kieu macana. Fasara maka jadi kahalangan ku jar majrur fihi dina itu usuluddin. Fihi dina itu usuluddin. Naon tuh isim soro. Ropakeun dina rokna naon al ikhtisaru. Ringkesan. Naon al ikhtisaru ringkesan. Eta jadi khobar soro. Khobar soro sarua jeung khobar kana. Tansibul khobaro jadi eta multazaman. Di dieu mah dipaehan dina nadoman mah darurat nadom. Eta multazaman ngangge alif ngangge tanwin. Upami dieureunkeun jadi mad iwad eta multazama ma eta multazaman anu diwajibkeun. Sabaraha bet eta neme? Dua deui engke teh. Ting sok nadomkeun sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sok moal kantos dituyun ku sim kuring. Waba sing tarik sareng.
engke teh di dieu teh bari kedah dilagu kedah bari dilagukeun ieu mah serius ieu mah da sanes pasaran teu kenging luhur teuing atuh nadana cing sok kieu wabadu sok wabadu fal ilmu bi asli dini sok sarang kela uyan geuning istri betul eta tanapi ari si ari orat teh ari sorat teh soanten teh orat ayeuna mah da program ieu belajar kumaha tarunuh barusuheun pamagat deui sing rada tarik katungan da tonggo gorowokan si nomor 2 sorana ulah pales wabadu fal 1 2 3 hiji 2 3 wabadu fal ilmu teras sabet deui coba dua-dua tapi aya mentorna dina regu eta pembimbing atuh siga sorban jadi maksudna babaturan bisi aya anu lepat macana ke dina